Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang adik-adik hareueus teteh? Alhamdulillah tepang deui sareng teteh dina acara anu sami nyaeta dongeng barudak. Kanu neme gabung di channel ieu nepangkeun nami teteh Teh Nira. Di edisi salapan ayeuna dongeng anu bade dipedar teh Diajar Saum karyana Regalia Candranaran Arif Nadea mangrupikeun siswa SD YWKA Bandung. Karya Rega tos dimuat di majalah Mangle, di koran Pikiran Rakyat, teras oge di majalah Geliat Gemilang. Diajar Saum mangrupikeun karya Rega anu munggaran anu tos dimuat di media. Dimuat teh waktu kelas 2 SD. Dimuat di majalah Mangle nomor 2634 ping 22 Juni dugi ka 5 Juli tahun 2017. Ayeuna Rega tos kelas genep. Mugia kapayuna sing teras makarya. Kekenging bosenan nyeratna. Adik-adik sadayana teu karaosnya ayeuna tos sasi saum deui. Kumaha adik-adik saumna? Taramat henteu? Pokona tong hilap dangukeun dongeng ieu nya. Biasa bari ngabeubeurang, biasa oge bari ngabuburit. Supados waktos teh teu karaos. Teh adan we nya. Carita ngeunaan Diajar Saum nyarioskeun 3 murang kali anu namina teh Sarah, Sila, sareng Salma anu nuju Diajar Saum. Sarah mah saumna sok tamat wae, sedengkeun Sila sareng Salma mah tara tamat. Tah ngeunaan saum adik-adik teteh bade tumaros heula. Cobi saum teh kalebet rukun iman atanapi rukun Islam? Cing, cobi ngacung. Tuh, anu acuk beureum, anu nuju manco, payuneun komputer. Cobi naon? Leres pisan, rukun Islam. Janten saum teh kalebet rukun Islam adik-adik. Ayeuna teteh bade naros deui. Rukun Islam teh aya sabaraha? 4, 5. Tu ngawalerna ge aya nu 4, aya nu 5. Supados jelas, ayeuna mah urang tataan we nya ngeunaan rukun Islam. Nu kahiji sahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Eta sahadatnya. Anu kadua naon? Salat. Leres salat. Salat wajib teh aya 5. Nu kahiji Isya 4 rakaat. Teras subuh 2 rakaat. Terus naon? Lohor 4 rakaat. Terus asar 4 rakaat. Anu terakhir anu salat wajibna nyaeta maghrib 3 rakaat. Rukun Islam nu katilu mayar zakat. Zakat fitrah anu wajib ageungna 2,5 kilo beas. Adik-adik biasa oge digentos ku artos, tapi nilaina kedah sami atanapi setara sareng 2,5 beas nu tadi. Anu kaopat puasa atanapi saum. Anu kalima munggah haji. Nah, eta rukun Islam janten aya sabaraha?
Janten sadayana teh rukun Islam aya 5. Nah, Sarah, Salma, oge Sila nuju diajar ngalakonan ibadah saum. Sami sareng urang sadayana, sareng adi-adi sadayana nya nuju sararaum. Tapi nahanya Sarah mah saumna sok tamat wae. Ari Sila sareng Salma mah henteu tamat. Penasaran teu dongengna adi-adi? Supados teu penasaran, ayeuna mah urang teraskeun we kana dongengna nya. Kumaha? Tos siap sadayana? Diajar Saum, karya Regalia Candranaran Arif Nadea. Aya 3 murangkalih namina Sarah, Sila, sareng Salma. Sila sareng Salma mah saumna tara dugi ka tamat. Tapi Sarah mah sok tamat wae. Kumargi upami saumna tamat sok dipasihan artos ku mamahna. Salma, Sila, saumna sok tamat tara? Abi mah saumna dugi ka lohor. Teras disambung deui. Abi ge tara tamat. Sok lapar wae. Upami Sarah, abi mah sok tamat. Da kumaha sok dipasihan artos. Sarah nembongkeun artos tina sakuna. Aduh, artosna meniseur kitu. Muhun pan saum wae. Teras saur mamah upami saumna tamat kenging pahala anu ageng ti Gusti Allah. Engke wengi kurang tarawehannya. Muhun, hayu ah, urang uih tos sonten. Amengna atosanya. Bring we nu tiluan teh ngalabring uih ka bumina sewang-sewangan. Sarah, enggal abdas heula. Sakedap atuh Bu, hoyong nonton heula. Enggal Sarah, tarawehna pada dikawitan. Muhun, Sarah nyandak heula mukena. Sarah bade dipayun atanapi dipengkerna tepana. Ah, hoyong sareng ibu dipengker. Dipengker mah pan tiasa nyarande. Atanapi bade sareng rancangan dipayun. Pan aya Sila sareng Salma ayeuna mah. Nya, tos atuh Sarah mah natepana sareng rerencangan dipayun. Sok atuh kaditukeun enggal mukenana. Bisi kabujeng di tempatan kuno sanes geura. Muhun Bu, Sarah lumpat ka masjid anu aya payuneun bumi. Dugi ka masjid, Sarah nyamperkeun ka Sila sareng Salma. Hei, Sila, Salma, netepana dipayun yuk. Hayu. Sila sareng Salma nuturkeun Sarah. Sarah, ayeuna teh sunat. Sarah bade ngiringan sunat teu? Sila naros. Ah moal waka. Bisi capek engke tarawehna. Da saur mamah tarawehna kedah pul. Teu kenging liren. Hayu atuh mempeng sunat urang calik heula. Urang main AABC-an. Sarah, Sila sareng Salma ameng AABC-an. ABC ada 5. Ramo sadayana
luhureun sajadah. Tina bubuahannya sarah nyarios. A B C D E F G H I J. J. Abdi jeruk, saur Sarah. Jambu, saur Sila. Aduh, Abi naonnya? Salma ngahulang. Salma eleh, kedah diciwit. Tapi amengna teu diteraskeun. Kumargi waktosna netepan Isa. Salma, Sila, sareng Sarah enggal tatih ngiringan netepan. Dina waktosna netepan taraweh, Sarah mah giat netepan teras. Sedengkeun Sila sareng Salma mah seueur lirana teu giat sapertos Sarah. Sarah, tong netepan teras atuh, capek. Mending istirahat heula. Siga Abi. Alim pan Abi mah netepanna kedah pul. Ame artosna ditambihan. Abi ge engke mah bade netepan pul engke ka Mamah bade nyungkeun artos siga Sarah. Balubar ti masjid, keluar sasarengan. Ngobrol heula di buruan masjid. Sila, Salma, urang meser baso yuk ka Pak Ustad. Hayu atuh, ku abdi diantosnya di bumi Pak Ustad. Abdina nyandak heula artos. Duh, kumahanya? Abi mah teu gadua artos. Artos jajana tadi tos diseepkeun, saur Sila. Duh, Sarah mah artosna meuni seueur. Sila ninggal artos Sarah. Pan Abi mah tarawehna sareng saumna pul, jantan kumaha sok dipasihan artos. Abi ge ayeuna mah taraweh sareng saumna bade pul. Meh siga Sarah. Nyasok atuh. Ayeuna mah artos basona ti Abi heula. Enjing artosna ti Sila. Siap Sarah. Sila seuri atoh. Tah ti harita Sila sareng Salma rajin netepan sareng saumna. Tah kitu dongengna adi-adi sadayana. Mugia naon anu dipedar ku teteh seueur pulunganeunana. Ka sadayana anu hoyong naskahna dibacakeun tiasa kintun ka email di handap ieu. Subjekna dongeng barudak. Karya asli kenging menyalira tiasa nutos dimuat atanapi teu acan. Upami tos dimuat kintun naskah sareng foto buktos terbit. Tong hilap oge kintun biodata narasina. Teu hilap Nyi Radio Official ngahaturkeun wilujeng ngalaksanakeun ibadah saum 1442 Hijriah. Hapunten tina samudaya kalepatan. Tongton teras Nyi Radio Official, teras di like, komen, share, oge kedah di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.